mah gitu. Potong tarik teuing. Tuh kata baptek gitu mah Mas. Terus udah aing mah main kieu mah goblok teh. Kakak bagi cangar, goblok teh ngailakeun jangar kalau bagi cangar. Nah kamarana baturnya nih. Teuing kamarana. Di karsal kieu aing Sarua ini ya hujan wae. Beli kopi geura. Enggak tahu duit. Aing sama naon ge di dieu teh ngawang kieu. Siapa jualan? Buat maneh aing teh. Ya pasti mana punya. Aing geus ngider ngan hujaneun anjing di lobak anjing di komplek. Menang loba gecuk ti handap teh. Oh lah, teu meunang aing teh lobak mah. Kakak jangar ieu teh usaha teh. Hah, sudah sia mah. Bebeakan pisan usaha teh ngora keneh ge. Ji, pugu mumpung ngorakeun. Masih gede kene tanaga. Ah, kan saya teh jangar punyo. Oh, pugu itu anjing di jalan ngarki kumanya ya aing. Aing ngalungikeun stres. Ngarang itu stres. Kalau di jalan ngarki otak aing lah. Kapres aing. Sok geura aing boga permainan lah. Naon? Permainan. Itu mah hakeun eta helmna. Diasupkeun geuning terus engke nu patebak-tebak nu ngadagor. Oh, gosok kuat. Sok saha nu didagor teh lah. Benar. Oh, sok nah. Onting payung gambeng. Kak. Tuh, mana? Aing tadi. Oh, sok. Aneh. Lain. Aneh. Bener. Sialan. Hah, goblok teh. Montong tarik teuing. Lalu. Lain. Anjing. Ah, Lain. anjing teh. Sianya Isal, siapa tarang aku ken? Lain, Cup. Tah si Oding. Heueuh aing cuk. Atuh da siapa tarik teuing ke launan goblok. Sok atuh sok sekali deui sia mah. Potong tarik teuing. Tuh kata baptek gitu mah Mas. Terus udah aing mah main kieu mah goblok teh. Kakak bagi cangar, goblok teh ngailakeun jangar kalau bagi cangar. Sok we siapa aing tunyuk lah. Kalau nyiksa aing teh aing dong siapa ken. Bobal teh. Rongsok. Oh, iya hujan-hujan kieu cek aing ngeunggeut. Bawa anjing hujan tadi aing. Tidur mula. Dulu. Lah ieu sia mah naon ayeuna ieu ngidar mah manuk ieu. Yuk jeung jaga-jaga ken. Bisa nu ngangeureun ku aing dicentang ku aing ku ieu kuadring. Minjem aing minjem. Jeung naon? Di tukang aya manuk. Tah, Minjem atuh saeutik aing kamari manuk. lalila heup. Heeh, ke kasiakeun deui yo. Aing tuan ieu nya. Heeh, tungguan. Oh, lalila. Wayah kita sok aya kita naon? Cangkuli leung euy. Anjing. Anjing nu beunang ka saha? Sate ieu. Hah, kamana sih sate teh? Menilai pisan aing. Nah, sia menilai teuing goblok. Iya lah, terjadi lah. Teu beunang manuk lagi euy. Nuhunya. Heeh. Heeh. Nah, sia meni rusuh-rusuh kitu ka mana? Eta si Isal kunaon euy rurusuhan. Hah. Jeung balik ya nama aing ah. Teu meunang ieu ngeudeurna ge. Aing beunang aing tampilingan jelema aku. Bangkar we jeung bangkar bapoe hujan. Goblok teh aing kudu kebrah mana ieu supaya teu hujan wae. Wah, ka mana?
Sia kayak tanung mau kayak banding aing caliwara kayak. Nah banding kumaha? Ima jeung Kalau jaga-jaga. nggak mata aing sia teh caliwara kayak mau kayak banding aing tahu ku batuk sia pasti ya banding aing di sia. Cina aya naon ieu? Sok aku kayak sia nggak banding naon tadi. Da urang mah teh ngabanding ba urang di ditu tuh urang keur cicing. Caliwara kayak ngomong kemana ta aing sia sanggup kan rumah sakit yang nguatan kayak. Oh, Goblok ge. si Isal meureun tadi ngabanding. Sisa kumaha banding aing di sia kayak. Jih, nah jadi ka urang wa. Urang mah teh nyaho naon wa sumpah wa. Ngaku kayak dibanding aing di sia ngaku demi naon sia. Bener wa. Sumpah naon kayak dia aing mending nyeri kayak. Anjing nak kieu. Ngaku. Lain urang wa. Tong mitna ka Isa sia sing bener. Bener wa. Aing mah teh nyaho naon. Teu hayang nyaho aing mah yo. Dolo tak anjing mending ka bareuk ieu aing. Kudu ka dokter aing. Dia minta duit aing ka dokter disuntik. Nah minta duit ka urang wa, urang mah teh nyaho Teu naon. naon aing buruan. Ieu ayo. Tah kitu kehet kumaha mun kana mata aing sanggup bisa gantian mata kehet. Lain urang. Dolo mending bareuk ieu aing. Urang mah teh nyaho naon. Sia caliwara kaulinan teh kehet. Anjing goblok. Duit aing dibawa ke rumah sakit kituna jeung meuli beas. Anjing apes we jeung apes goblok di rumah hujan. Aya we masalah teh. Neng, ari neng teh bener bogo ka. Nya leres A. Hari A emang da mana naon? Masak jual beli neng. Nya jual beli naon A? Jual beli mobil neng. Tutut. Jual beli motor. Rongsok. Hebat gini nggak teh jual beli mobil, jual beli motor. Nya atuh neng mah hebat. Duh, ya kardus geus lumayan loba euy. Lumayan nih jeung ngarokok. Kayak si Ucup nak kamana ieu nya. Ah, teangan ku aing ge. Sugan aya. Cup. Jir, kecelakaan ieu mah euy. Yo, aing boga kardus duh. Rahasia mah teu ngidar ka ditu geuning. Nah gini A emang sok meseran kardus. Ieu mah sampingan neng. Asok yang combring pan. Butut salih mah, maka pakai yang combring mah. Nah bututku mah aku nyuk. Yang combring naon ai maneh? Ieu kilo ya aing butuh keur ngarokok. Combring Isal. Nu kamari nu dibejakeun. Usaha. Oh, combring nu kamari. Oh, Sal, nu kamari nih. Heeh. Ka dieu kenal atuh duit cepet teh geuning. Nu kamari. Hah? Anu, acara bisnis combring. Oh. Oh, kayak udah urus nama gampang. Cepet. Atuh siapnya. Ieu mah jadi teu kapake. Itu teh kapake. Oh, atuh kene anu halusnya. Agak. Heeh. Nah, alhamdulillah aing si kunyuk pabalagaan kena aya awewe pikir cuman ka aing. Lumayan pan kardus. Aya duit meunang. Si Isal kunyuk, keur mah duit sakitu-kituna aja meuli seblak. Anjing, mah bisa jajan aing.